nepi ka lambang naoge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan Nu Maha Esa. Nah ieu terek dituna dina etalase unggul ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh. Dekumaha bersatu na hirup ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh ditinggal dina segi religius geus aing-aingan padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula ya habluminanas heula jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal hubungan jeung nu kagungan apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan cing atuh geus karolot di dieu teh aya Bapa Dalang Endas aya Bapa Dalang sateh Bapak Karsan Yoga Suara eta teh dalang bukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureuyan ku panayagan jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus digogobrok atuh ieu meder di daerah Batur naonan ieu pada yang syirikeun teh kalah beuki macet dah cingga bleug rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan garepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako nu aing tadi eta bapak protokol bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmat iman nikmat Islam bener ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron abong kena ieu dunya panggung sanewara meni pinuh ku formalitas pinuh ku kepalsuan betul tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah ya Garuda teh rek megarkeun nogna. Tuh.
pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna Hiroshima Nagasaki nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa nah ieu terek dituna dina etalase unggul ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep aya si Inul ngageo-geo bujur ribut sararea aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka can dihanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tonggong negara mana lemah untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabendung hawa nafsu dewek urang Bandung nu ngabandunganana omat ulah parunung cing inget kanu agung tuh cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge dipanerikeun keadilan dan sosial nya bener kitu ceuk aing oge ulah kemana karep ieu dina rombongan geus patongong-tongong dewek ngiga kenang dijempekeun cek aing dina segi religius geus kadeuleu al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna bener teteh geuning bisa leungeun siang ngendang dijempe-jempe nyilakakeun aing akang pangmoloto teh dek dipake dina KTP unggul teteh Islam teh bari bener lain tah dengekeun galaing dalam diukur gitu mah paranya panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan sia teu bisa dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh dihakan cacing poting marina mah aya di dieu yo tepi tong borok penayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang
dek mawa naon sia ka akhirat lah ceuk saha mawa ama keterangan mawa keterangan ngaguguting sarerea atuh sia teh mawa ama gugu mah hukum hukum teh cek hukum lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual ka maung kumaha teh ngomong cai teh ari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa maung paeh ninggalkeun belangna gading gajah paeh nindahkeun gading manusia paeh nindahkeun jasa tah kitu jadi gajah diterapan gading kumaung belangna jasana manusia bisa kalah leuwih hancur gitu ku aing mah nya aduh ampun gajah dia akan mah tah jadi resep sia malamun ngararaco teh benar kan pikir jadi tinggalkeun amal dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun contona para pahlawan urang toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa heh getih dipake nyebor ibu pertewi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul ge tanpa merdeka tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu jata marukana mangul bedil wungkul meureun bari teh teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah sahawe keun we hasilna mah kudu bogana asal ni HP tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da yang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan nya benar kan jadi berarti teu merdeka manuk gitu sinya ka negara bener kan sok geura Isra Mi'raj kenya nah kumaha da kamu oh nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leletikan we leletikan heulaanan
pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedim kan panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta gewat bagikeun ari hayang salamat rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh aya hak ban nya bener tekan mun deuk diguguh henteu sabodo teuy da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang keneh urang kene gitu nya yo momoni mumul ngenangan aing Allah balik deh itu teh akang teh benar teh ieu bapa hajat teh dina raraga neuneun kadeudeuh nu nakanya ka putrana anu ditikahkeun pangna kikian teh ngonang urang jauh-jauh ti Bandung di dieu ge loba dalang eta oge bener pakaulan ieu teh pe pakaulan ieu teh heug prioritaskeun ieu bapa hajat teh pautim bencana cenah usahana di Kalimantan di Kalimantan Kak urukan tuh cing salamet amin mana-mana ge usaha mah batur mah di luar negeri nggak usah usaha sok mudah-mudahan jodohna ieu panganten teh sing anu awal nu akhir lupa totos bener sing dugi ka pakotrek itu nu kahit sing gampang ibadahna amin sugan jodoh teh saroleh jeung solehah turunanana amin itu mugi-mugi jodoh teh nu kahiji jeung nu kadua beres ya anu icalan ayeuna tuh nu dagang baso nu dagang martabak ieu Bapak Utim secara tidak langsung malam ini ikut mukakeun lapangan kerja ibadah teh ibadah kene sabaraha urang nu milu hirup yang maraban anak pemajikan teu karasa tah ibadah nya ibadah gede teh kan oh tukang ojek payu meureun ka dinu rek lalajo teh meureun loba tukang ojek nu mayar ojek nganter ke nu uleman teh burukan teh loba nu untung seueur canti nu parkir parkir rupi-rupi wah tah ai daek nyaring peuting mah pandeet rezeki deh kumaha deetna di akang deet rezeki teh teh kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asa sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala pare non je eta terong aduh nijikan babaturan urang dideketkeun rezeki tah nu matak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh ulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut tulis karalak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mani nanti tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 lah sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rohim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami wae sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh teh nyahon gelombang
arahna maksud teh sidika itu memaha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah puting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh tah eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu atuh kumaha nu rek mere urang mangagungkeun terus ngabdi nya leres Kumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung eta teh akang lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moadaikeun datang makaning da sieuneun ku patung lima urang patung nu mana maksud akang patung nu mana atuh apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teh oh eta teh kumaha baheula dina zaman Raja Namrud zaman sina aya Raja Namrud teh jeung balan-balanda teh nyemahna teh kana patung mangeranana teh mangerana pan didinya mimiti hujah wah kumaha ka eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim tuh patung leutik nepi ka patung rada meujeuna peletrak dipek-prekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina leungeuna berejeung anu semplak leungeuna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena raja patung pada isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun doh bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunan aya nu sirahan jeung aya nu eueuh sirahan eta nu eueuh aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulan anda saha kapanggih Ibrahim kepenaknya maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna ngagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha manya mamake disemah Nabi Ibrahim nya make disembah atuh cenah wah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk kana poncaka kebruskeun pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh ditunda Nabi Ibrahim tihanap diduruk cegur wah tegaring namanya pan pangeran tidinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu nah we cenah tong panas eta Nabi Ibrahim teh Jibril ini deui itu ya Allah seuneu we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei seuneu tiis yeun kasalamatan ke Ibrahim suluh beak Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu deh kada yeung dange burukan palai gitu palai alah pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadang ai nyatu beuki pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia ganti bereja budaya nya
aya kedul pek-prek, aya haroream pek-prek, aya benci ka batur pek-prek, genti kunyaahan, kuwelasan, kuasihan, silih asa, silih asu, silih Asih. tuh didinya moal panas garepek. Wah kabakar. Aya batur beunghar, alhamdulillah ya Allah, batur geus kabeli mobil, abdi nu rek tumpakna. Moal panas. Abah kan dulu. Batur meuli sawah, alhamdulillah abdi nu rek minum maculna. Ai teu kedua mah. Moal kaduruk hate teh moal Bener. kahartos. Kartos eta. Gitu ngaji mah. Beres takang ilmu. Wah. Genah kana hate. Di serang panun menjadi itu berdiruk temu. Komitmen moralna batur maju, alhamdulillah usahana maju. Sugan we minta ka urang. Aya meureun tatangana nu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe. Deuh bahagia. Bagja. Dipikang ewa. Ilmu mati mana we heuh? Oh, laras kang eta. Ceuk aing oge. Di pada urang. Ah, ninggal heula sagedeung. Oh, sok disalin heula tuh. Ayo gegal malin.